rakit, memori lemah yang telah tersimpan, tertuang dalam berbagai cerita. Kek. Mas Kiki kemana nya? Sudah kemana nya? Bro, atau Andre ya ini. Mau coba telepon si Kiki. Teleponnya. Suka nempi duitun. Siap telepon gue. Oh, nomor yang ada 7 sedang di luar negeri. Gak aktif ya mau jaing. Pada mana? Soin mok kayak datang ieu manehna. Ya itu si Kiki tuh. Oh, Lempang. Tata, etaan gaya na luar negeri oke yuk. Ari motor dia kemana Ki? Pan dia lempang. Oh, wah, motor aing dibawa ku pamajikan meureun, touring ke Arab. Kumaha ada kita dia menang penumpang? Oh, gua. Kayak penumpang mah kan kalau angkasa daek Badong jeung tahi meureun lah. Ai kamari teh dia mangge dibawa ku aing Medan. dulu kamari teh ageun ngerecek we teh dong minyak digoreng teh geus nya. Ngerecek teh nya. Mangge teh dari. Oh, henteu lamun panggil urang kebugan paling geuning urang kawahangan. Cocok. Aing mah gugut mau katubayangkeun ku dia. Sarua aing ge. Dia ka mana ka gadok, ka imah naman ngomongna cenah 20.000, aing mere 5.000 aing ngerti aing ulangan dari seta. Panggil mah urang karungan, mah kudu teh di karungan, paling pindur kawahangan. Eta. Geus. Coba pinjem gitar lah. Ya. Aku ieu, sama Ilaha. Mok. Nan. Eta lain wadan kamari ku yang nu dibawa. Pebengeutana mah. Teangkeun bae. Tang mana hayu, temen gitarna ya. Kak, kela. Kela tungguan ininya. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. 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 It's the motherfucking Eagle. Kak, kamari kak kalian nu dibawa ku kami bayar 5.000. Hari kakak saha. Ulah sok pura-pura teh nyaho budak lobaan tuh nek digebugan di dia. Oh, kula mah jatan. Geus ka dia heula. Kak, kula mah keur kamari nan ngojek kana Geus ka dia kamari bayar 5.000 kana kami. Setan nu digebugan. Udah parolong amat kalau digebugan. Mulai enak we geus sayang gini. Oh, inyu bae. Iya, kakak. Kamari sih bayar 5.000 ngojek kain. Ampun kak. Bukan ya kolot ya kolot. Ampun. Laju kumaha ya. Maju balubar dari. Geus burung kahe urang nganterkeun ulah ngeceprek bae sebelum misalkan hari tambah kakak karungnya kakula. Oh, atuh mau tanya nego kula ieu nyereri aku mah pamajikan mangke di imah ieu Kak. Yuk, pulang balik ke lainnya. Ayo Kak. Aduh.